Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Kana buktos itu Rasul ida ja'ahu di mana-mana sumping ka Rasul naon amrun hiji perkara. Yusaru anu dimungahkeun naon bihi kalawan itu amrun. Kharra mangka ngajungkal Rasul sajidan halna sujud syakiron halna syukuran lillahi ka Gusti Allah Ta'ala azza maha mulia Allah wa jalla sareng maha agung Allah. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Ibnu Majah na Abi Bakrah katampi ti Abi Bakrah. Kana kabuktasan Rasul Gila jaro di mana-mana berjalan bihi ka Rasul naon adhiku gumujeng. Wadoa mangka nyimpen Rasul yadahu kana panangana Rasul ala bihi dina cangkemna Rasul. Rawahu ngaliwayatkeun kana ieu hadis al-Bughawi Imam Bughawi. Kana kabuktosan Rasul ida khola eta di mana-mana nyempen Rasul binisai sarta istri-istri na Rasul aliyanan nasi eta pang kalemna jalmi-jalmi. Wa akramanasi sareng pang mulyana ti jalmi-jalmi. Naonana dohakan kumujengna basaman tur mesemna. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Asakir ani Sayyidati Aisyah katampi ti Sayyidah Aisyah. Kana kabuktasan Rasul ida dakhala eta di mana-mana lebat Rasul asuko ka pasar. Qala maka ngadawuh Rasul bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairi hadasuk. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah, Allahumma ya Allah ini sayaktosna abdi. As'aluka eta nyuhunkeun abdi min khairi hadihi suki tina kaalusan ieu pasar. Wa khairima sareng kaalusanana perkara fiha nu aya di ieu suk. Wa a'udzu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti min syarriha tina gorengna ieu suk. Wa syarrima sareng gorengna perkara fiha nu aya di ieu suk. Allahumma ya Allah ini sayaktosna abdi. A'udzu eta nyalindung abdi bika ka Gusti an usiba kana yen dikenakeun ka abdi fiha dina itu suk yaminan kana sumpah paajiratan anu bangkawerah au subqotan atawa keprokan leungeun khosirotan karena rugi. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis saha at-Tabrani Imam Tabrani an Abi Burairah katampi ti Abi Burairah. Kana kabuktosan Rasul ida dakhala eta di mana-mana lebat Rasul ida dakhala eta di mana-mana lebat naon Ramadhanu bulan Ramadan. Atlaqo mangka ngalepaskeun Rasul kula asirin kasakur-sakur anu diboyong. Wa anta sareng maparin Rasul kula sailin kasakur-sakur anu jajaluk. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Sa'id ani Sayyidati Aisyah katampi ti Sayyidah Aisyah. Kana kabuktosan Rasul ida roa eta di mana-mana ningali Rasul al-hilala kana bulan. Qala mangka ngadawuh Rasul Allahumma ya Allah ahillahu mugi tanggalna ieu bulan nyuhunkeun abdi ka hilal. Alaina ka abdi sadayana bil amni kalawan aman wal imani sareng kuat iman wassalamati sareng salamet wal islami sareng kuat Islam wasakinati sareng katentreman hate wal afiyati sareng kana kawarasan warizki sareng kana rizki al hasani anu alus wa taufiqi sareng kana pitulung pima kana perkara tuhibbu anu mikarasep Gusti wa tarudha sareng mikarido Gusti. Rabbuna ri pangeran abdi sadayana wa rabbuka sareng pangeran anjeun Allahu eta Allah. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tabrani Imam Tabrani ani Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Kana kabuktosan Rasul ida roa eta di mana-mana ningali Rasul makana perkara yuhibbu anu mikarasep Rasul qala mangka ngadawuh Rasul alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Alhamdulillah sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah alladzi anu bi ni'matihi kalawan nikmatna ladi
tatimu sampurna non as-sholihatu pirang-pirang amal soleh. Wa idza ra'a sareng di mana-mana ningali Rasul makana perkara yakrohu anu mikangewa Rasul kana emma. Qala mangka ngadawuh Rasul, alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillah sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Ala kulli halin dina saban-saban tingkah. Rabbi hai pangeran abdi a'udzu nyelindung abdi bika ka Gusti min hali ahli nari tina tingkahna ahli neraka. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Majah anis sayyidati Aisyah ta katampi ti sayyidah Aisyah. Kana kabuktosan Rasul ida syariba eta di mana-mana ngaleueut Rasul alma'a kana cai. Qala mangka ngadawuh Rasul, alhamdulillahilladzi saqana adbang furatam bi rahmatihi. Alhamdulillah sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah alladzi anu saqo ngaleueutan ieu ladi ka abdi sadayana adban furatan kana cai tawar tina wahangan purot birahmatihi kalawan rahmat ladi walam yaj'alhu sareng teu ngajadikeun ladi kana ieu purot milhan ujajan kana rasa asin tur anu pait bidzunubina kalawan pirang-pirang dosa abdi sadayana. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim an Abi Ja'far katampi ti Abi Ja'far. Kana kabuktosan Rasul ida sholat tadi mana-mana sholat Rasul bin nasi sarta jalma-jalma. Al-ghadata kana sholat subuh akbala maka madap Nabi alaihim ka ieu nas. Biwajhihi ku pamenteuna ieu Nabi. Faqala mangka ngadawuh Rasul, hal pikum maridun a'uduhu. Hal pikum nah eta tetep diaranjeun maridun ari aya anu gering. A'uduhu anu ngalayad kaula ka ieu marid. Fa in qalu mangka lamun ngajawab ieu nas lah henteu aya. Qala ngadawuh Rasul, hal pikum janajatun atba'uha. Hal pikum nah eta tetep diaranjeun janajatun ari anu maot. Atba'uha anu nganterkeun kaula kana ieu janajah. Fa in qalu mangka lamun ngajawab ieu naslah henteu aya. Qala ngadawuh Rasul, man ra'a minkum ru'yan yakushuhu alaina. Man ari saha jalma ra'a eta ningali ieu eman minkum ti aranjeun ru'yan kana hiji impenan. Yakushuha anu nyaritakeun ieu eman kana ru'yah alaina ka abdi sadayana. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Asakir. Kana kabuktosan Rasul hidaltosa di mana-mana bersin Rasul. Hamidah maka muji ya Rasul Allah ka Gusti Allah. Payuqalu maka dijawab lahu ka Rasul. Naon yarhamukallah lapad yarhamukallah. Yarhamuka moga ngarahmat ka Gusti sa Allah Gusti Allah. Payaqulu maka ngajawab Rasul yahdikumullahu. Yahdikum moga maparin pituduh ka aranjeun insyaallah Gusti Allah wa yuslihu sareng ngabereskeun Allah balakum kana hate aranjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Abdillah bin Ja'far katampi ti Abdillah putrana Ja'far. Wallahu a'lamu bissawab.